Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa alam sareng kudu nganyahokeun anjeun annal amila sayaktosna jalma anu migawe allazi anu qasduhu eta ari pamaksudanana itu si amil mujarradul qasduhu ari pamaksudanana itu si amil mujarradur riyai eta wungkul ria yu'aridu eta ngasongkeun ieu si amil nafsahu kana dirina ieu si amil lil halaki kepikeun karuksakan wal azab syadidi sareng adab anu banget wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis awaluman ari mimitina jalma yus'alu anu ditanya ieu eman yaumal kiamati dina poe kiamah teh salah satun eta aya 3 rajulun hiji lalaki atahu anu maparin ka ieu rajul saallah Gusti Allah al ilma kana ilmu payaqulu teras ngadawuh saallah taala Gusti Allah taala ma sonata fi ma alimta ma kana naon sonata migawe anjeun bima dina perkara alimta anu nyaho anjeun payaqulu teras nyarios ieu si rajul ya Robi hai pangeran abdi kuntu kabuktian abdi teh akumu eta ngadeg abdi bihi kalawan ieu ilmu ana al-laili dina tengah-tengah peuting wa atrafan nahari sareng tungtung beurang payaqulu teras ngadawuh saallah taala Gusti Allah taala kadzabta bohong anjeun wa taqulu sareng ngucap saal malaikatu malaikat kadzabta bohong anjeun balarodta balikna ngamaksud anjeun ayo kola kana yen dicaritakeun naon lapad pulanun alimun pulanun ari kipulan alimun eta jalma anu nyaho ala faqad kila nahan teu dicaritakeun naon zalika itu qaul warajulun sareng lalaki atahu anu maparin ka ieu rajul sallallahu Gusti Allah malan kana harta payaqulu teras ngadawuh sallallahu taala Gusti Allah taala laqad an'amtu 'alaika laqad an'amtu nyata maparin kami 'alaika ka anjeun pama mangka kana naon pamaza mangka kana naon sonata migawe anjeun payaqulu tuluy nyarios ieu si rajul ya Robbi hai pangeran abdi kuntu kabuktian kuring teh atau sadaku eta sedekah kuring bihi kalawan mal ana al-laili di tengah-tengah peuting wa atrafan nahari sareng ditungtung beurang payaqulu teras ngadawuh sallallahu Gusti Allah taala maha luhur Allah kadzabta bohong anjeun wa taqulu sareng nyarios sal malaikatu malaikat kadzabta bohong anjeun bal aradta balik tangga maksud anjeun ayu qala kana yen dicaritakeun naon fulanun jawadun lapad fulanun jawadun fulanun ari kipulan teh jawadun eta anu dermawan ala ingat faqad kila nyata dicaritakeun naon zalika itu qaul warajulun sareng hiji lalaki kutila anu dibunuh ieu rajul fisabilillahi taala dina jalan Allah taala payaqulu teras ngadawuh sallallahu taala Gusti Allah taala maza kana naon sonata migawe anjeun payaqulu tuluy nyarios ieu si rajul ya Robbi hai pangeran abdi umirtu diparentah kuring bil jihadi kana jihad faqataltu tuluy perang kuring hatta kutiltu sehingga dibunuh kuring payaqulu teras ngadawuh sallallahu Gusti Allah kadzabta bohong anjeun wa taqulu sareng nyarios sal malaikatu malaikat kadzabta bohong anjeun bal aradta balik tangga maksud anjeun ayu qala kana yen dicaritakeun naon fulanun syuja'un lapad fulanun syuja'un fulanun ari pulan teh syuja'un eta anu wanian ala faqad kila nahan teu dicaritakeun naon zalika itu qaul ulaika ari anu kabeh teh awwal khalqin eta mimiti makhluk tusa'aru anu dihurungkeun naon naru jahannama neraka jahanam bihim kalawan anu kabeh yaumul kiamati dina poe kiamah wa fil hadis al-akhari sareng eta tetep dina hadis anu sejen man ari sajalma ta'alama eta ngaji ieu man ilman kana hiji ilmu mimma tina perkara yubtago anu dipereuih ieu ma bihi kalawan ilmu wajhallahi ridwana Allah azza wa jalla la yata'allamuhu anu henteu ngaji ieu jalma kana ilmu illa liyusiba kecualian
kecuali karena yen keuna jalma menang ieu jalma bihi kalawan ilmu teh arodon kana perkara mina dunya tina dunya lam yajid tah moal menang ieu si jalma lam yajid tah moal mangi ieu jalma arafal jannati kana ambeuna surga yaumal kiamati dina poe kiamah yakni ngamaksud rawi rihaha kana ambeuna ieu jannah wallahu a'lam bishawab.